Barsun Baraya Sunda hayu urang mumulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Zaman ayeuna mah mikirkeun kana kahirupan dari utang sapopoe resiko ayeun pura ya kita kapal teh ieu we tinggalkeun keur urang beureun. Oh iya mah mikir dengan masalah dunia we atuh kira naon ieu. Oh naon ya ngalamun eta tadi teh Lain ngalamun ngan tapi anak teh keur mikiran tong ngalenyepan kahirupan keur jelema leutik kieu ayeuna teh kabeh jangan diwari mah itu jadi usahana naon teh ese we gitu kan. Jadi ari teu kasar mah kitu salah kieu salah kudu kumaha. Tidak wajar di pantaran-pantaran kurangnya tak kudu nangis istirahat zaman yang ada. Assalamualaikum. Kita mau kursi rek naon? Biasa tek jabu. Bagus neangan kursi. Asal pada di kajauhan teh ngobrol teh asa rada serius gitu. Ngopi. Oh, eta itu baru kopi. Mau kursi pantai ngiriditkeun. Kang kiridit ya. Itu mau Ngopi atuh. Kali teu hayang ngopi teh ngan. Kopina Atuh sarua beureun mah ngajakan ngopi teh tanya teh ka dieu teh geus aya kopi. lain sigana cita-citakeun ngerokok sih ka dieu. kuduna pantar kieu mah nulungan urang mere kopi. Tah itu kieu Pak nya. Tadi teh keur ngobrolkeun cenah zaman kiwari bingung. Udah ayo. Di dia sorangan wajar bingung dari sekolot. Tah laun pantaran di dinya mah cigana da orang keneh nya. Ya ada hari di rumah kadang-kadang sok pasangka-sangka niannya tong ningali dedegan. Kadang-kadang cantang tuh anu dedegana alus oge loba duitna. Oh, wah sarua duitan sarua. Apa ingat atuh mau porsi ka dieu ngabelan porsi gitu rek ngopi. Biasanya nu ngobrol teh sok aya kopi gitu jadi mata ka dieu teh di ditu ka dieu teh babawa kursi aya kopian. Pan ari di dieu mah atok datang di dinya teh. Sebab naon dedeg sampe rupahan teh eta kantong rimil bari mucakil. Berarti loba kantongna loba duitna. Nah eta itu anu nyangkana ge teh kitu nya. Sebab ieu tim itu Doa nama amin tapi kan teu kos kitu dengan zaman ayeuna mah beureun da urang ge gawe mah gawe da kumaha atuh ningan ari teu loba ka susah mah ngan berarti bieu teh heran si Abah teh ujung-ujung ngalamun di dieu. Ujug-ujug ngalamun di dia mau kursi teh 2 gitu. Saya teh surti. Ngajak ngobrol gitu meureun. Ngan sabrak gitu hate goreng. Wah ngajakan di luar meureun bete ngopi gitu. Di jeroan meureun. Kita ka pamajikanana meureun. pantesan ari kitu mah da atuh nya ningali kesana hate si Abah mah meureun gitu ngan ulah we atuh bari ngobrol sorangan mah untung aya nu maturan ieu tah tadi kan didengekeun zaman kiwari ieu mah lain ngalamun tapi ngabangbrangkeun pikiran supaya ulah ngalamun lah di cicing di mah sumpah dari kieu mah gang raya ya batur lainnya meureun ayeuna mah meureun urang mah do datang ka dieu cara ruang meureunnya urang sharing we sugan aya pimilik rezekieun meureunnya gitu da sugan ku silaturahmi pan sugan we gitu. Pan teh manehna teh kaluar teh kitu nah cenah yang pasti minta kopi tapi keluar pan teh kitu nih pikir ngalamun ya ini pikirannya mana ayeuna pan kieu ari kumaha nya jadi rasa urang wae tapi batur ge sarua nya Abah ge meureun ayeuna Abah tani da meureun nu dijualeunana kayak kitu nya siam da meureun minggu hayam
loba hayam nama nu batur gitu teu bisa dijual. Mata tadi teh nganyan teh yang nonton itu terus melah tomat. Pas sudah panen tomat teh pan musim hujan meureun tomat teh gagal. Nya eta aing musim hujan mah pan tomat jadi baruruk meureun. Kan lain cau buruk gitu meureun nya. Mahal tomat tapi Jadinya jadi ari cantik kan milik. Yang harene ge aing mah kos panganten di dieu aing mah. Gitu tah. Tah kumaha tah? Oh, jadi kieu Kang. Ai can tepi memereun kana milik. Baik hiji contoh ayeuna. Tomat hargana mahal. Ngan tomatna eueuh. udah buruk. Buruk saya usum hujan tomat loba hargana murah. Nah, sarua gitu. Loba pagawean pasti loba capekna gitu. Udah ya yang ngopi teh da eueuh. Mun aya mah da berapa aya ngopi da ngopi. Mun ieu ge kajual kayak be mana hayamna ge. Kudu ngajual kacareu. Jual kacareu. Eta kuburilingan nawarkeun hayam. Apa cenah hoyong namungan cenah ieu acisna. Kabehna hari ahad nanti geus sabaraha halami eta nanti kana hayam. Kana hayam, wah itu hayam mah baheula di zaman bujangan. Ai hayam mah da meureunnya hayamna kajual tai kotok lagi kajual meureunnya. Hayam kan ieu mah lain. Amang mah jadi kieu. Ngapai ke urang lembur gitu, aya hayam mah murah gitu. Ayam kampung dibeli, kayak digidarkeun dijual gitu. Ai bapak ai eta kana sayuran naon wae? Tanane teh malak. Sayuran naon wae, Pak? Men tomat. Bangsa bakung. Ngan Lamun buruk mah dibieun saos we, Pak. eta kayak gitu, tah ieu oge. Ieu oge raja, tukang ayam. Tai kotok hiji ke jeung tomat. Nikmat gitu. Toktar, tai kotok dina gantar. Raja-raja sieur. Bikin awak kieu, Bah. Abdi ka dieu nya. Nya walaupun yang ngopi. Hiji mah eta yang ngopi dah. Usahakan lancar kan. Tah ayeuna mun aya solusi meureun. Meureun tina ternak meureun ayeuna mulai loba panenan dan meulina eueuh jangan Abah meureun tomat oge baruhu meureun. Tah aya solusi simkuring aya boga babaturan. Anu bisa nampung hayang nasi jeung sayuran nu Abah. Tah sugan aya milik rezekina urang kumpulkeun gitu. Sakalintang geuna nya bisa nulung kitu mah gitu. Teknikna kumaha gitu tah. Intina mah kieu nah. Ai nulungan mah da saling nulungan meureun mah meureun nulungan abdi meureun bisa usaha, bisa ngajual belikeun gitu meureun. Bisa ngajual hayamna sumamana Abah oge meureun bisa ngajual tomatna ku abdi ditampung abdi bisa meunang keuntungan sarea gitu. Urang kieu we ayeuna urang naon teh urang babarengan gitu nya. Iya. Ulah sering eta lah gitu. Kumaha tah cara dina gitu pemasaranana. Tong seuri mah heula. Karena mah da gampang. Kumaha gampangnya Tong tomat buruk da jeung lain ulah tai kotokna di Indonesia. bisa nu boki tai kotok itu tomat buruk. Gitu udah malaku. Jadi hayamna sing bener ngurusna gitu. Tomat oge saungan lah gitu. Jadi saungan tomat teh. Penembus. Panah kunaon saungna putih eta. Putiung. Pan meureun saungna teh plastik eta kudu meuli, sedengkeun meuli teh make duit. Jadi Abah teh bisa meuli pupuk itu ieu bisa ka dieu tah tai hayamna teh kotokna. Jang pupuk gitu. Jadi urang sering jadi ulah pakai wae gitu. Dua saingan hayang pabeunghar-beunghar bari jeung teu kajual kabeh oge. Nah, lamun kitu nya carana eta halus. Bab silih dukung urang dina perekonomian. Jadi kuat. Sebab lamun silih dukung, silih rojong, silih pajukeun pasti kuat. Ulah dikeun ka kitu
duit bobetkeun sok langsung kena teuing atuh Bah. Ada buat biasa. Oh. Nah, eta mata tadi teh. Oh, jadi abah ge mau ngomong sorangan wae. Arah gitunya. Gitu. Dia mau minta kopi wae mah teh abah gitu. Cuma wana abdi oge meureun mah. Kursi. Mah kumaha solusina tah kuaan rada nya ieu gitulah gitu. Halusna ide eta mah ieu mah ide abdi gitu. halus eta ide teh nya meureun silih-silih tulungan lah saling menguntungkan kan ya ayeuna tong nikah urang teh jadi saingan gitu kamari mah pan kieu video laku hayamnya oh ieu camberut oh ieu tomata panen saya camberut gitu tah jadi papan udah datang di dinya gitu ya nama jadi pan dinya tadi keur ngalamun tomat baruruk cenah geus kitu mah ti dia meureun taina gitu di teh hayamna jeung pupuk gitu kan gitu Pan ieu mata abdi ka dieu oge nya sim kuring ka dieu sabenerna mah camrut sim kuring oge da urang meta kopi tomat ai dan kopi meta tomat timbang jualkeun teu mere dah hayang ku sorangan teh melekat oh sarua ka oge ningan gitu urang ke mana hayang urang jualkeun mung da teu percaya ningan kunaon coba tah ayeuna mah sok jalanna aya urang sim kuring aya jalan mun abah sok urang Nah, hijikeun ayeuna mah kieu urang dina raraga kieu kudu silih jungjungkeun, Nah. silih tulungan, Nah. silih asa, ulah silih jongklokeun.